Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun Westadi Mesya Amelia di kelas 10 IPS 3. Di video ieu ari bari ngacaritakeun tentang Sembah Gede. Kacaturkeun di Gedung Renggu Solo aya hiji jalma nu katatel gagah turkeun gawawanen. Sembah Gede ngaranna Lianti eta. Sembah Gede oge kacaturkeun boga anak awewe anu pohara geulisna. Katalah Dewi Kamurang kageulisan. Dewi Kamurang kaemper-emper ka Kanjeng Sinuhun nu ngawasa Solo harita. Cindeukna mah nya dipika palai bae ku raja. Ari raja jaman harita. Palaina teh tara bisa dipangandingankeunna ka Sembah Gede. Eta kapalai raja teh teu ieu diturut. Balukarna Sembah Gede baris nampa bebendon nu kawilang berat ti Kanjeng Sinuhun. Minangka gaganti lantaran teu mesikeun Dewi Kamurang. Sembah Gede kudu sebah sato anu suarana pangtarikna. Ku gagahanna jeung kasakten Sembah Gede, kapalai raja teh bisa ditedunan. Sembah Gede nyobakeun sato ciciptan nu disebut sapi. Kanjeng raja teu eleh akal. Laju Sembah Gede diritah ngabedung kali serayu dina waktu sapeuting. Pancen nu teu katepi ku akal ieu ge bisa kalakonan lantaran rupa-rupa parentah teu weleh kacumponan. Antukna raja milarian akal pikeun ngajorag Sembah Gede sacara demit. Anu dipalar Dewi Kamurang bisa kapimilik Sembah Gede apa karena niat goreng raja. Laju ngalolos bari mawa rencang gegep puluh kuren neangan tempat anu sakirana aman. Sembah Gede saparinggina miang ka Kedung Renggu kakulon sarta tepi ka Tapel Wates Jawa Barat. Mimpi anjog ka Cimanganti mentasan Ciseueul dugi ka Kampung Karang Simpang. Terus deui nuju ka Bojongkelor dugi ka Kawasen. Tempat-tempat nu kaanjongan taya hiji oge anu cocok pikeun tempat matuh. Sembah Gede nentuskeun deui lalampahan sarta tepi ka Bojong Malang. Terus deui tepi ka Citaratu. Di dieu oge taya tempat nu kapilih. Terus bae pepindahan tempat-tempat nu kawilahan ngan samet dipake seureuk hungkul. Sembah Gede anjuk di hiji leuweung panggiringna nu 60 kuren di piwarang antosan. Anjeunna jeung garwa putrana neruskeun deui lalampahan sarta tepi ka sisi cai. Di dieu Sembah Gede manggih tempat anu ceuk pikirna cocok jeung aman. Garwa jeung putrana di piwarang antosan. Ari Sembah Gede nyusul panggiringna ka leuweung ieu patempatan kiwari katelah jurago. Ari panggiringna ku 60 kuren teh saditinggalna ku Sembah Gede teh tinggal limbung bae ciga anak hayam ditinggalkeun ku indungna. Ieu patempatan kiwari katelah palimbungan. Nasib Sembah Gede di dieu oge teu beda jeung di Kedung Renggu. Kageulisan Dewi Kamurang kaemper-emper deui ka dalem Sukapura. Dalam Sukapura mika palai nu geulis sarta langsung nepikeun pangalamatna. Tapi Sembah Gede teu ieuh nurut alias nolak kana kapalaina dalem. Dalam Sukapura ngawaleur. Keun we atuh asal tiasa tuang sasarengan. Rencang sanguna lauk nu asal ti Walungan nu ngalangkung ka wewengkon jurago. Ku Sembah Gede diturut. Dina hiji peuting nalika Sembah Gede ngalalauk di jurago ujug-ujug aya suara ngagegeler saperti guyur. Dina eta kajadian tu kakiwari ieu patempatan teh katelah Cigugur. Sembah Gede hapunten deui aya kalapatan